Assalamualaikum baraya wilujeng baruka puasa kasadayana edisi ngalabonteng di hari kadua saum tah simkuring nuju ngabuburit di kebon sabari ngalabonteng kanggo enjing icaleun jigana laeun ayeuna mah rada kirang bonteng teh abong di alana unggal dinten pamin teu dicanak unggal dinten bingung teu aya kanggo enjing icalan tinggal kebonna ge meuni ampir katutup ku jukut tutumbeuneun teu aya anu ngarit kanggo domba kamarana nya biasana ting karuling merian jukut boa-boa lalungseun kitu sasi saum. Alhamdulillah baraya sakieu ge kedah disyukuri anu penting mah barokah sareng lancar diicalna. Ieu teh bade ditabiskeun ka bandar Pameng keur saalit jadi mending ku simkuring diederkeun bari ameng tambih ngabeubeurang. Tadi ge diangge ngurilingan lembur batur teu karaos waktos teh meskipun lungsek katambih tadi mah cuacana lumayan panas. Bari asa di udag-udag waktu ku bakat hoyong tiasa uwih tabuh 11. Bari oge icalanan teu kapidiokeun teu tiasa kedah gaduh heula tripod lipet ameh babari katambi HP-na diangge wae kumurang kalih di bumi tah teu karaos sabari ngobrol kaitu ka dieu anu teu nyambung tapi harap dimaklum baraya anu diajar keur jadi artis kawas Raffi Ahmad soalna sim kuring teh ngefans ka Raffi Ahmad baraya.